Nyata geningan supatati ilmu maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandungan ku diri aing anu jadi anak anu kakargalihirkeun teh bet kieu ka aya anak-anak geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meureunan. Diri aing bener-bener beunang ku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin lu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin beranjang peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Si Kewor nu kawilang pangkolotna sarta nu diandalkeun kudu abaturna harita gancang nyarita deui. Nutupan kakagetna lantaran ayeuna adu hareupan jeung Bardan. Montong ngarasa jumago sia lebaran. Dewek tiduan lain jago moyodok anu kakaranga denging aran geus ngompod sia. Lamun si laing keukeuh rek nyokot deui barang juragan Suma teu naon. Tapi lamun geus pecah dada dewek sia kunyuk. Anu kunyuk mah Andika kisana. Sabab anu sok puak paok jeung cocorokot mah taya deui kajabati kunyuk. Nu mata monyet mah teu boleh runyah renyo lamun ngambek teh. Caritaan Bardan anu memang ngahaja mancing amarah lawan. Tumerapna ka si Kewor lain dikieu ambekna beungeutna beureum ngembang wera lir upama besi atah beuleum. Leungeun katuhuna langsung harita nyabut bedog anu nyolay greng dina cangkeng belah kencana. Srebet gurilang. Bedog si Kewor ngagurilap di tempat anu poek nandakeun bedog teh seukeut kacida. Tindakan si Kewor dituturkeun ku dua baturna anu pada marsat bedogna. Bardan muterkeun paneteupna ka telu jalma anu baris jadi lawana. Buntelan masih keneh dicekel ku leungeun kencana. Srebet gurilang. Bedog Bardan oge kaluar tina sarangkana. Bardan harita muka deui caritaan. Monyet biasa namah lamun rek tarung taramba mawa bedog. Ngan lantaran ieu mah monyet na borangan kapaksa gelutna teh make bedog.
Jenggeus karolot deui ieu mah monyet teh ye. Si Kewor anu kawilang barangasan jeung memang pangpunjulna dina hal ilmu silat upama dibandingkeun jeung dua baturna bener-bener muntab amarahna. Geus teu micen di waktu dibarengan ku ngagero anu muwuh handaruan sorana harita maju narajang ka Bardan. Setan sia modar sia ya. Angin sambaran bedog si Kewor muwuh bangbaraan matak paur ningalina dituturkeun ku dua baturna milu narajang ngarah ti belah kencajing ti katuheueun Bardan. Tapi Bardan memang lain jago ata. Dirina geus asak pangalaman tur mindeng jeung hareupan kajadian sarupa kitu ngagentak awakna cingkrak kagigir bari bedogna mapak datangna bedog si Kewor. Kurila hiu. Buruca. Silalatuseuna kaluar tina bedog anu bantrok dalik deung. Si Kewor mundur ka tukang siga anu eleh tanaga kadorong ku tanaga bantrok nabieu. Hiu kurila. Di belah kenca bedog lawan ngarah punuk Bardan. Lep. Sirah Bardan dina waktu harita ngelokahana suku katuhu nejeh iga burung anu jadi lawan. Bangkieung. Baturna si Kewor mundur ka tukang bari ngagero nahan kanyeri lantaran iga burungna kabenangan ku tajongan suku Bardan. Anu saurang deui harita nyebetkeun bedog ngarah kana cangkeng Bardan, tapi Bardan teu ceucingeun. Metakeun bedogna kagigireun badana. Bedog lawan Bardan ngoleweng. Bardan luncat bari suku katuhuna najong gado lawan. Ceblok. Bangkieung. Baturna si Kewor harita ngadangheak sirahna ka tukang bari ngabangkieung munur mokaha gadona asa nyengsol. Si Kewor jeung dua baturna geus pancuh deui dina kuda-kudana. Sorot panona beuki galak jeung buringas jelas ayeuna mah kabandungan kumaranehanana tata gerak ilmu bela diri Bardan nyata rikat jeung tapisna keranan. Sanajan dihurup kutiluan tapi tetela teu kapalingan gerak jajauheun kapiheulaan abar. Bardan memang geus ngukur kana kamampuhan diri. Bekel ilmu silat anu kacangking ku dirina luyu jeung pituduh guruna bakal mampu nying hareupan lawan upamangan ukur diraponan kutiluan atawa opatan. Opat jirim dina peuting harita pada metakeun pangartina masing-masing. Ting gurilap ting belentrang bedog anu mangrupa pakarang cekelan anu keur bantrok kakuatan muh matak paur ningalina jeung ngadengena upama seuk aya kabeneran anu nangenan. Bardan peuting harita memang museurkeun tanaga jeung pikiran geus anjing hareupan tiru lawanna. Dan jeung tanjakan bojong di mana ayana eta tilu rampog teh di lemur mah hujan masih keneh tacan raat nyisuang sih kadenge sorana anu margung nahan kanyeri sakapeung kadenge sasambat jeung ngagero puguh lantaran memang geus waktuna jabang bayi rek medal. Tekiat mah ampun nyeri mah. Aduh, Kang Bardan, tulungan Kang atuh Kang. Nyisuang sih bari jeung ngaheujeun rek ngajuru teh panonna marambisak baseuh ku cimata. Ingetan cuscos kaditu kadieu inget kanu jadi salaki anu keur taruh jiwa adu hareupan jeung jalma jahat. Maparaji anu memang tabah satiap nying hareupan anu rek ngajuru. Teu waleh mere sumanget jeung pangharepan ka Nyisuang sih.
Sabar Nyai, tahan gelis, tahannya sok terus ulah aral bager gelis sok terus tah setik deui tah Nyai tah nya sok terus Nyai sok. Kalawan dina kakuatan anu meh beak, Nyi Suwangsih ngagero bari muntang kana leungeunna Maparaji bareng jeung ngagelegerna sora guludug sarta kolenya kilat jeung angin anu ngagelebug di luareun imah. Malah hujan oge tacan raat muuh saur kadengena. Harita jelas kadenge sora orok anu ngear jabang bayi anu aya dina rahim kandungan Nyi Suwangsih harita geus kaluar kalawan salamet. Nyi Suwangsih ngalempreh beakeun tanaga, kesang masihan beungeut jeung awakna, sedengkeun orok terus nyear ceuri. Maparaji katingali ngurusanan eta orok anu kakara lahir. Budak teh Nyai, bagja pisan Nyai, lalaki geningan nyikalan teh menika keur kieu tulang-tulang na oge Nyai. Maparaji nyarita sorangan da puguh Nyi Suwangsih masigana teh teu inget naon-naon. Waktu damar di gedean sangkan leuwih caang, sanggeusna neuteuk tali ari-arina sarta terus dibersihan. Maparaji kakarasidi sabab katingali orok teh kulitna beda ti orok-orok anu sejen. Malah Maparaji kaget ngahuleng ngaraga meneng. Kulit orok anu bersih teh bet dipapaesan ku warna coklat. Dina lebah pipi kenca jeung katuhu, dina tarang beuheung dada jeung awak, malah dina leungeun jeung suku kulit budak teh bet jadi belang katingalina. Maparaji gogodeg bari kumecerek sarta nyarita sorangan. Aneh budak teh, orok teh bet belang kulitna jeung meuni komboy deui bulu sawak-awak. Ih, bet kakara aing mah salila marajian make jeung ningali orok ieu mah ye. Bet disidik-sidik teh siga anak meong geningan ieu mah. Nya, siga anak meong kulit jadi belang kieu ye. Kunaon atuh nya? Be. Tapi ari cacat mah ieu orok teh henteu. Ieu orok teh jeung jempe deui henteu ceurik ditinggalikeun ku aing teh. Nyaan aneh ieu mah orok teh. Nyaan aneh kacida ieu mah ye. Kitu galecokna hate Maparaji dina waktu harita anu memang ngarasa kaget ku kaayaan orokna Suwangsih anu kulitna belang, kulit anu bersih bodas teh bet paselang jeung warna coklat anu ting arudat. Orok teh jempe ayeuna mah bareng jeung raatna hujan, malah guludug oge geus henteu disada deui, nya kitu deui kilat anu henteu ngolenyai. Orok terus tibra sare. Maparaji gogodeg puguh memang kawilang rada aneh ku orok anu kakara dilahirkeun. Maparaji ngareret ka Nyi Suwangsih anu harita masih keneh ngalempreh leuleus. Kembay moal kadebejaan bisi kageteun. Nah kunaon atunya orok teh bet beda jeung anu sejen. Kenalah sina ti baraheula sare beakeun tanaga tangtuna oge meureunan. Maparaji terus kaluar ti jero enggon Nyi Suwangsih. Katingali Mang Obel anu milu nungguan di tengah imah ngareret bari terus nanya. Kumaha mak? Salamet geus Nyi Suwangsih ngajuruna teh? Lalaki atawa awewe orokna teh mak? Lalaki Jang Obel. Sehat budak nama Jang, kasep. Kawas bapana ngan aya anu matak aneh jeung teu kaharti puguku mate Jang Obel. Mang Obel kerung neuteup antep ka Maparaji terus nyusul tepus ku caritaan. Nah aya naon kitu anu aneh teh jeung teu kaharti teh mak?
cik atuh bejakeun ka kuring. Aya naon mak ye? Anu aneh teh aya naon? Ulah tarik teuing nyaritana atuh Jang Obel. Puguh mah oge teu ngarti jeung meuni matak. Sieun ningalina oge tuh. Mending ngadadak cucukan kieu tingali. Ieu leungeun sabulu-bulu, muriding nyaritakeun oge Jang Obel. Nya aya naon atuh mah Utih? Bet beuki panasaran ye. Nu bener atuh nyaritana nu bener. Nu bener bejakeun ka kuring aya naon? Mang Obel jadi beuki panasaran hatena. Ma Utih ngadeukeutan ka Mang Obel terus nyarita deui lalaunan bangun anu sieunneun kadenge ku batur. Orok anu dilahirkeun ku Nyi Suwangsih teh puguh mata kaget jeung aneh, Jang Obel. Mama kakara salira marajian make jeung manggihan keanehan sarupa kieu. Nyaan kaget ujang. Nya aya naon atuh mah Utih? Ieu teh aya naon? Menika ditungtut kitu eta nyarita teh anu bener atuh cik. Sok caritakeun ka kuring. Burukeun atuh mak, naon anu jadi keanehan teh? Heeh, da ari nyarita mah bisin teu percaya. Ayeuna mah mending keneh asup gerayu ka jero enggon jeung mah. Tingali langsung we ku sorangan. Ngan kade ulah geru. Bisi hudang Nyi Suwangsihna nya. Aduh, nyaan jadi penasaran ieu mah yeuh si mak. Hayu cik urang tingali. Naon nu aneh teh mak? Nah jangan eta orok teh orok anu kakala rahir teh. Alah cik panasaran ieu mah yeuh. Mang Obel cengkat nangtung tina diukna. Ulah tarik teuing nyaritana ujang. Tenang heula nya. Teu kudu rusuh. Tapi omat ye. Jang Obel ulah nepikeun ka geruh ka sahabae oge. Omat ye. Ulah geruh Jang Obelnya. Ma Utih bangun anu kurang percaya ka Mang Obel dina harti bisa dipercaya ulah nepikeun ka geruh loba carita ku ayana keanehan orok Nyi Suwangsih jeung Bardan anu kulitna belang. Aduh. Nyaan si mak teu percaya ka kuringnya. Kuring jeung kulawarga Jang Bardan teh geus lir jeung dulur atuh mak. Piraku make teu percaya ka kuring onaman. Nya yu atuh lamun kitu mah Jang Obel. Lempang nalalaunannya. Jengke bisi Nyi Suwangsih kahudangkeun. Sok hayu tingali gerak orok anu kakara dilahirkeun teh. Pokona mah aneh jeung mata kaget Jang Obel. Mang Obel jeung Ma Utih paraji tea harita tingkat teyep lalempang asup ka jero enggonan Nyi Suwangsih. Nyampak di jero enggon Nyi Suwangsih masih keneh ngalempre. Ma Utih nunjuk ku curugna ka lebah orok anu kakara lahir teh ya bari nyarita lalaunan. Eta tingalikeun ujang grasok sidik-sidik sing jelas. Kaget teu ningali kayaan orok siga kitu tingali. Mang Obel nepikeun kaca lawak bibirna. Molohok bengong mata simeuteun puguh memang ngarasa kaget jeung aneh anu lain di kieuna. Sabab orok anu kakara medal teh kulitna bet belang. Warna congklang ting arudat dina beungeut, beheung, dada jeung awak. Leungeun nya kitu deui dina suku, atra katingalina da puguh kulitna bodas. Mang Obel bibirna ngageleter ngareret ka Ma Utih si Ma Paraji bari terus nyarita lalaunan. Aduh, nah aku naon kieu Ma Utih? Salah buah meureunan dina marajianana mak. Be. Kunaon nyabet jadi siga anak meong atuh ye. Jadi belang kieu ye orok teh. Lain ngahulang kitu atuh Ma Utih. Ih papatkeun ka inyah jampe pamake bisa aya anu jahil. Ma Utih mencerong ka Mang Obel bari terus nyarita. Sok rupa-rupa wae ari si Kujang. Make jeung salah marajian segala rupa, ieu mah geus takdir bae meureunan ujang. Nu matak ulah geruh ka batur, karunya ka Nyi Suwangsih. Eukeur mah eukeur kakara deui apanan boga budak teh. Duanana terus kaluar di jero enggon, pada tingkat teyep. Sanggeusna aya di tengah imah terus duanana guntreng ngarobrol lalaunan. Bener-bener teu kaharti kuring mah ye Ma Utih. Nah kunaonnya orokna Nyi Suwangsih kulitna menang belang kitu. Be ambe tada teuing be. Kagetna Jang Bardan lamun ke balik ka imah. Mang Obel bet inget ka Bardan anu masih keneh tacan embol-embol datang.
Pugu mah ogenya kitu anu jadi pikiran teh. Jadi melang teh bet acan keneh datang bae geningan jang Bardan teh jang Obel. Ngan mudah-mudahan be sing salamet sarta mampu ngungkulan kana naon rupa anu lumangsung dina waktu ayeuna. Ngan keukeuh mah teu ngarti kunaon anak nasinya jeung jang Bardan teh. Jadi kitunya jang Obelnya. Mang Obel bet asa kahudang deui ingetanana. Ras inget kana pangalaman sababara poe ka tukang. Waktu babarengan moro mencek kaleuweung teh, Bardan nembak anak maung ku badilna nepikeun kapaehna pisan. Ningali Mang Obel ngahulang kitu Mauti gancang nanya deui. Kunaon kalaka ngahulang kitu jang Obel? Bet siga aya anu keur dipikiran geningan, mikiran naon? Becaan atuh emak ye, ujang. Aduh, kuring teh asa kaingetan mah. Nah aya hubunganana kitu jeung kejadian dina poe-poe ka tukang jeung jabang bayi anu dilahirkeun ku si Nyai Suwangsih ye. Mang Obel siga anu nanya ka dirina sorangan, atuh Mautih paraji teh. Jadi penasaran terus nanya deui. Nu bener adi nyarita teh lain kalaka gegerendengan teu pugu. Aya naon ujang? Kejadian naon maksud si ujang teh? Nya kejadian waktu kuring nganter jang Bardan moro mencek kaleuweung mak. Nya harita teh Bardan salah nembak. Salah nembak kumaha maksud teh? Cik atuh ari ngomong teh anu bener jang Obel. Bet jadi penasaran mah ngadengen oge ieu teh. Ieu mak. Pangalaman mak. Harita teh kuring babarengan jeung jang Bardan maksud mata yalian kajabat direk moro mencek kaleuweung. Ngan geus kitu be meureunan keur sial. Betekuhan teu datang anak mau nepikeun ka mencek teh kabur. Oh, ke. Rada narik oge tah dongeng teh. Cik teruskeun. Kumaha saterusna jang Obel? Coba caritakeun keteranganna ka emak jang Obel. Mautih beuki penasaran hatena. Atuh harita Mang Obel terus ngaguar ngeunaan pangalaman waktu babarengan jeung Bardan moro kaleuweung teh. Kabehanana ditetek teh anu kaliwat. Mauti si emak paraji ngabandungan kalawan Daria nakeranan. Teu lila Mang Obel terus mungkas guaranana. Tah, kitu pangalaman kuring waktu bebarengan jeung jang Bardan moro teh mah moro kaleuweung. Jadi bet asa kahudang ye ingetan teh ningali orok anu dilahirkeun kaayaan bet kitu. Nah, moal kitu aya hubunganna jeung eta kajadian mah. Maksudna kumaha jang Obel? Nya hubungan lantaran jang Bardan mateni anak maung. Ayeuna boga anak kulitna jadi belang. Moal kitu, katulah mah atawa doraka ti maung mak. Sok kemana karep ari nyarita teh jang Obel mah. Tapi nya duka teuing ketang ari kajadian anak kitu mah. Doraka bisa jadi meureunan ujang. Ari kitu lalakonna mah malah untung be sakitu oge henteu terus ngudag ta indung maung teh. Da biasana mah sok terus ngarah-ngarah apanan ari maung mah. Mang Obel ngarongkong cangkir anu dieusi cai. Sedengkeun Mautih ngawaskeun bari terus nyarita deui. Kade ulah poho ujang, ulah nepikeun ka geruh kanu sejen ujang. Lamun orok Nyi Suwangsih kayaanana saperti kitunya. Karunya ari mama, ada karasa ku urang atuh tangtuna oge, lain kahayang maranehna. Rek kumaha teu bisa geruhna ari si emak. Kuring moal ngomong ka sasaha moal rek geruh ngomong kanu sejen, tapi apana engke oge meureun tatangga. Jeung anu sejenna geus tangtu meureunan, daratang ka dieu ngalongok orok mak. Heueuh deui nya. Pugu bingung emak teh, da lamun engke tatangga nyarahun, pangeus ieu lemur, tada teuing meureunan ujang. Jadi bahan caritaan. Bibir jelema teh geuningan alus ku alusna, goreng ku gorengna, tangtu bakal jadi bahan caritaan ujang. Nyakeun belah. Keun bae batur mah ngan urang mah karunya be nya anu aya da puguh Nyi Suwangsih jeung Bardan oge sanu hayang atuh anakna kitu. Boa-boa keur tarung keneh meureunan ayeuna jang Bardan mah Mang Obel jadi ras inget deui ka Bardan. Memang teu salah sawangan Mang Obel dina waktu harita.
ditanyakan bojong di pakarangan imah anu lega tur laluasa Bardan masih keneh rago tarung dihurup kutiluan. Sanajan si Kewor memang garang jeung ganggas dina tindakanana, tapi Bardan memang rikat jeung tapis dina ngulinkeun bedogna. Puguh memang geus asa ku pangalaman tur mibana tahapan ajen ilmu bela diri ngeuleuwih kunyul batan tilu lawana. Satiap panarajang nu datang nu mangrupa sabetan-sabetan bedog anu ngarah kana anggota badan Bardan datang ti tilu lawana kabeh bisa diimbangan tur diungkulan. Malah dina hiji kasempetan Bardan naktis datangna bedog si Kewor bari sekaligus nyebetkeun bedogna kana leungeun si Kewor dina tata gerak di luar dugaan lawan. Bedog Bardan kena pisan nyapet leungeun si Kewor anu keur nyepengan bedog. Walah! Si Kewor ngagero nahan ka nyeri sarta kaget. Samemeh manena sadar kana kayaan suku katuhu Bardan geus najong kana pigelang leungeunna si Kewor nanu belah katuhu. Bedog si Kewor harita ngaceleng tina cekelanana. Dua baturna harita kalakah molohok bari ngarengkog. Srebet! Seret! Seseukeut bedog Bardan harita nyabet deui kana dada si Kewor kena pisan kana sasaran. Dalik deug. Bangkieung. Si Kewor ngabangking awakna mundur ka tukang. Dua leungeunna nungkup dadana anu harita baseuh ku getih, bajuna oge sarua baseuh ku getih. Dua baturna si Kewor jadi kasima loba undur-unduran ka tukang. Bardan luncat narajang metakeun bedogna. Baturna si Kewor duanana meh bareng metakeun bedogna nakis bedog Bardan, tapi gerakan Bardan memang rikat sarta pinuh ku gerak tipu. Bedogna nyuliwa kagigireun badan lawan. Srebet! Anu saurang kabeunangan lebah iga burungna anu belah katuhu. Walau! Cari ceug, delik deug. Batur si Kewor oge harita terus mundur ka tukang. Tinggal anu saurang deui anu harita jadi sepapias paromana. Si Kewor bener-bener geus henteu bisa ngalawan. Awakna nyarande dina tatangkalan bari dua leungeunna nyekelan dadana anu baseuh ku getih. Sok, gancang. Pasrahkeun deui ka kuring barang jeung harta banda juragan Suma anu dirampas ku Andika. Kitu oge lamun Andika tiluan hayang salamet. Lamun teu dibikeun ngandung harti Andika tiluan bakal binasa ku leungeun kuring. Bardan nyaritana tandes sarta pinuh ku ancaman. Akhirna eta tilu rampog teh kapaksa masrahkeun deui barang rampasanana. Sanajan ari dina hatena mah muwuh hanjelu anu lain dikieuna. Sabab anu sakuduna dipasrahkeun ka si Gimbal salaku pamimpinna tetela ayeuna bet dibikeun ka Bardan anu datang ngabela ka juragan Suma. Memeh init ninggalkeun eta patempatan. Bardan nyarita heula ditujukeun ka si Kewor jeung dua baturna. Ingetkeun ku anjeun tiluan. Kuring miharep sangkan anjeun tiluan sadar kana kasalahan anu geus dilakukeun dina waktu ayeuna. Loba keneh pakasaban anu sejen salian tinggal rampog. Ingetkeun upama Andika tiluan milampah deui tindakan sarupa kieu dari kuring geus moal mere diampun. Sarta bejakeun ka pamimpin anjeun anu disebut si Gimbal. Gira robah kitu kalakuan jeung lengkah kahirupan anu keur disorang. Sakitu amanat ti kula. Nu ngaran si Bardan. Teu nunggu jawaban. Geus kitu mah Bardan terus ngaleos ninggalkeun eta patempatan. Badegana juragan Suma dina waktu harita bungah anu lain dikieuna. Sokomo waktu Bardan balik nepungan ka imahna juragan Suma mah cukup gede buruhan anu katarima ku Bardan. Ngan Bardan dibagiakeun ku Mang Obel anu satia harita ngadagoan atawa maturan di imahna. Waduh, bagja jang Bardan, bagja. Budak teh tetela lalaki jang. Moni sehat jeung bersih. Deui salamet jang, salamet syukur. Borok manggeus melang yo.
Cek Mang Obel netep antep ka Bardan. Jadi Nyi Suwangsi teges ngajuru Mang. Anak kuring lalaki. Aduh, nuhun alhamdulillah atuh Gusti. Bagja Mang kuring ayeuna boga anak lalaki. Ari Mauti di mana Mang? Teka tingali geningan. Aya di ngonjang maturan si Nyai. Heuda nyatu. Ari geus ngajuru mah pasti sok loba anu karasa nu matak Mauti tetep we kudu ngabaturan. Kela tuh Mang, kelanya. Kuring geus sono ieu. Bet hayang geura ningali nu jadi anak Mang. Bardan harita terus asup ka jero enggon pamajikanana. Katingali harita di jero enggon Nyi Suwangsih mah masih keneh ngalempre. Sedengkeun Mauti keur nelek-nelek orok anu geus dibajuan keur ngenyotan madu tina kapas. Ngarenjag Mauti waktu ningali Bardan anu asup ka jero enggon. Kumaha anak kuring teh cenah lalaki mah? Cek Bardan terus nyamperkeun ka Mauti si Emak Paraji. Bardan museurkeun paneuteup ka orok lalaki anu jadi anakna. Ngagebeg jeung ngageter hate Bardan dina waktu harita. Ningali kaayaan anakna kulitna bet belang telumbrah jeung kaayaan orok biasa. Ngageleter hate Bardan nyarita lalaunan ka Mauti. Nah kunaon anak kuring bet kieu mah? Kunaon bet belang kieu geningan? Matak aneh jeung teu kaharti ieu mama. Kumaha ieu teh pangnanepikeun ka kieu mah? Mauti ngareret ka Bardan bari teu lila terus ngawalon. Tenang heula Ujang. Puguh emak oge memang kaget jeung aneh. Da kakara atuh make jeung marajian orok anu kulitna belang kieu mah. Ngan urang teu kudu ribut Ujang. Keun be, da geus takdir ieu mah. Urang kudu narimakeun kana kadar anu lumaku Ujang. Mauti harita mere nasehat ka Bardan. Sangkan ulah aral atawa ngarasula ku ayana orok anu dilahirkeun teh kitu kaayaanana. Cukup lila Bardan ngahuleng ngaraga meneng. Sajaroni ngahuleng pikiranana bet kahudang deui kana impian indung maung anu nembongan sarta mere supata ka dirina. Yen anakna anu dilahirkeun teh bakal belang kulitna. Bardan ngarahuh narik napas panjang bangun anu capek sarta teu lila nyarita ka Mauti. Nyaan, ieu mah bet teu kaharti. Naon atuh dosa sarta kasalahan kuring mah? Pangna ayeuna boga anak kieu kaayaanana. Suwangsi deudeuh teuing. Anak urang bet kieu geningan Suwangsi. Bardan sajaroni nyarita kitu teh, ari hatena mah ngagerentes. Tetela. Nyata geningan supata ti indung maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandungan ku diri aing anu jadi anak. Anu kakara dalahirkeun teh bet kieu kaayaanana geningan. Nyaan, aing dorakati anak maung meureunan. Diri aing bener-bener benangku eta supata. Jadi impian teh lain ngan ukur riwan. Lamun kieu mah leungeun Bardan harita ngageleter ngusapan kana leungeun orok terus nyarita deui lalaunan. Deudeuh teuing utun. Hampura Bapa kaset. Hidup memang teu boga dosa. Puguh Bapa memang anu boga dosa. Suwangsi anak urang sanajan kieu kaayaanana tetep urang kudu nyaah Nyai. Bardan ngagerendeng siga anu nyarita ka dirina sorangan. Mauti salaku paraji anu geus pangalaman harita milu deui mairan caritaan ditujukeun ka Bardan. Sangkan tabah jeung tumarima kana kaayaan anu lumaku dina waktu harita. Nya taya deui ayeuna mah ubarna kajabat ti urang kudu sadrah jeung tumarima Ujang. Sabab ku cara kitu ngandung harti meureunan urang teh bisa ngubaran hate. Dala di kumaha memang geus kieu kaayaanana Ujang. Saha anu hayang malah si Nyai mah nepikeun ka ayeuna oge ye acan nyahoeun. Keun bae antep sinaleureuk heula sing wareg. Sangkan buru-buru pulih deui tanagana Ujang. Bardan ngalengkakeun sukuna kaluar ti jero enggon.
sanggeusna ngareret heula ka lebah Nyi Suwangsi pamajikanana anu masih keneh ngalempre siga anu tempes-empes. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin beranjang peuting Si Belang. Naskah Yasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya wilujeng kantun. Kita suara